Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salamullah ala taha rasulillah. Salatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bil atiyah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil bariyah wa ala alihi wa ashabihi ulil manaqibil hamidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliqa wal khatimi lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Wabila tadarni farda wa anta khairul warisin fafahamnaha Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda jibala yusabbihna wa tayra kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Ayuhal hadirun usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Langkung tipayun urang sasarengan muji syukur ka hadrat Allah Subhanahu wa taala, ngahaturkeun pujian sareng syukuran urang sadayana dohir batin urang sadayana teu kalangkung kanggo tiasa ngemut-ngemut kanikmatan ngararasakeun kana naon rupi kanikmatan anu dipaparinkeun ka urang sadayana, utamina nikmat iman sareng Islam. Mudah-mudahan iman Islam urang sadayana ditetepkeun ti dunya dugikeun ka akhirat, akhir yuswa netepan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tahilap rahmat miwah salam mugia dilimpah curahkeun ka junjungan alam yakni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oge ka keluargina, ka para sahabat, para tabi'in, atba'in tabi'in, para ulama sadayana, para pemimpin Islam. Mudah-mudahan
ahli-ahli dakwah sadayana, mudah-mudahan sing dugi ka urang sadayana, kamanfaatana, kaberkahanana, mudah-mudahan urang sadayana keing syafaat di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salajengna langkung ti payun urang munajat ka Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan anu ngarantunkeun urang sadayana anjeunna ngantunkeun alam dunya sanes tega tapi tos waktosna we maot eta mah. Tapi mudah-mudahan anjeunna sing aya dina kabahagiaan dijemput ku rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ima anu ngantunkeun me atanapi anu tos lami tos ratusan tahun, mudah-mudahan sing dikempelkeun sareng nabi rusulna Allah Subhanahu wa taala dina rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salajengna syukuran urang sadaya ka Allah Subhanahu wa taala dina ieu waktos saya sanes kana kasempetan anu dipaparinkeun ku Allah Subhanahu wa taala ka urang sadayana. Rehna Allah Subhanahu wa taala masih maparin kasempatan jasa yuswa urang sadayana duka sabaraha poe deui. Ibu-ibu bakal maot sababaraha poe deui itu duka sabaraha minggu deui sadayana. Nanging mudah-mudahan da umur mah teu terangnya biheung teuing sim kuring paneuri. Mudah-mudahan kasempatan ieu kanikmatan ieu teu pisan-pisan urang deuk ngaleungit kana eta kanikmatan. Mudah-mudahan sing dipakaridho ku Allah Subhanahu wa taala. Sagala rupi nikmat teu sakedik ayeuna dina dinten anu ieu, teu sakedik jalmi anu teu tiasa seuri. Naon margina? Margi barusuh geus saminggu. Barusuh nu barusuh mah seurina ge ibu manyun teu bisa seuri nu barusuh mah. Teu sakedik dina dinten anu ayeuna jalmi teu tiasa ningali panan poe, ngaringkuk we di bumi di kamar nyempot. Lantaran seueur kahariwang, seueur kahawatiran, seueur kasieun. Duka sieun naon? Duka sieun anu nagih meureun teu kaluar-luar ti imah. Kadang-kadang nu boga hutang mah ibu ngaliwat ka warung ge malibiran ka sawah. Teuing naon teh alasanna teh padahal da moal ditagih ku tukang warung oge. Geus lila tara ngaliwat ka dinya si eta naon sing horeng boga hutang. Padahal moal ditagih atuh aya we bayar eueuh wae nah da moal nagih tukang warung mah. Alhamdulillah di urang mah tukang warung nage balalageun. Nya piraku ngan eta we ngan piraku ari kana pangajian mah bet malibiran. Siga nu ngewa kunaon sia teh ka ajengan teh. Nu malibiran era cenah majar maneh teh aya nu keur pangajian. Keun da moal ditagih atuh deuk kaliwat mah ngaliwat teh mah tak naon kitu nya. Alhamdulillah urang masih keneh dipaparin ku Allah Subhanahu wa taala taufik sareng hidayah. Mudah-mudahan sing ditambihan taufik sareng hidayah ku Allah Subhanahu wa taala nya eta masih keneh tiasa riung pulung dina ieu waktos jasadna sareng rohna. Piraku jasadna wungkul meureun rohna mah da dibabawa nya. Rohna sareng jasadna mudah-mudahan ieu teh ngarupikeun hiji anugerah kemerdekaan ti Allah Subhanahu wa taala anu lain ngan saukur kemerdekaan dohir tapi jeung kemerdekaan batin. Ari kemerdekaan dohir mah ibu da lumrah sadayana ge bisa ningali bisa ngadengi bisa kemerdekaan lahiriah mah. Nanging anu jadi pertarosan apakah batin urang geus merdeka atawa encan. Tah ieu dina resan ieu. Ari kemerdekaan di dunia mah eta aya dina nyiru tulisanna teh dicet ku merah putih. Ting nyiru saha anu dipake eta ditaplokeun dina gapura. Tang angka 17. Eta 17 di dinya nya eta angka 17 teh eta teh angka 17 Agustus. Eta kanggo kemerdekaan di dunya. Tapi kemerdekaan di akhirat mah lain eta. Tapi 17 nage 17 rakaat sia ulah kaliwat. Nah geus merdeka jelema anu teu salat batinna. Encan. Kemerdekaan dohir mah tanggal 17, eta 17 rakaat pan tadi subuh kaberangan sia berarti can merdeka di akhirat. Nah gitu. Nah cenah atuh eta cenah maghrib kaburi asar kaburitan. Lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, isa ka subuhnakeun, subuh ka berangan.
beres roes eta beres 5 waktu berarti dijajah kene berarti can urang teh naon peryogi dipintonkeun dina ieu pangaosan mana jelema pan katingali jelema nu can merdeka mah diukna ge di juru nya pupurungkutan ngadenge pengajian teh sieun majar maneh teh sieun ka banting nah damal dan teu mawara gaji atuh nya sok panghareupna pangheulana ari dina pengajian ciri jelema merdeka teh merdeka atau mati ieu mah sugan mah waladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanam ma'a imanihim tami-tami kaimananana keur saha keur jalma anu caang hatena anu merdeka hatena anu geus dibere katenangan jeung kabebasan tah dina reusan ieu para ibu sadayana mudah-mudahan urang sadayana dibebaskeun tina kungkungan kabingung tina susah anu dicangcang teuing dina tihang naon eta kasusah kasedih kapeurih kanyeri kalara kawirang mudah-mudahan eta urang sing dibebaskeun ku Allah Subhanahu wa taala tina jajahan-jajahan godaan-godaan setan gogoda jeung dodoja pan eta teu sirikna lalaki oge ku hayang nyanung dikeresakeun berarti dijajah keneh sakurana tah ari kitu mah cik atuh geus puguh moal aya jalma anu merdeka merayakan kemerdekaan di lapang sementara di imahna sorangan teu ditanya-tanya acan ku pamajikan merdeka nya moal aya ibu berarti keperayaan kemerdekaan teh bohong naon sababna sabab kemerdekaan mah lain di lapang tapi di imah di kulawarga sorang cik ayeuna batur abring-abringan mencit aya me mencit entok di imah sogok suguhkeun ka salaki akang wilujeng 17 Agustus mangga ye daging entok dipencit atau daging hayam mangga tah eta merayakan kemerdekaan nu sabenerna mah ieu mah kumaha salaki lapar anak caludi bring ibu-ibu kalah ka dikarerik halisna kamana ka ditu kalah ka merayakan 17 Agustus nu kitu patut teuing di mana salat lohorna, teuing di mana salat asarna, teuing di mana salat maghribna da datang isya. Ada ulah salah arti mengisi kemerdekaan teh harus dengan hal yang positif. Keun bae ari lain urang Islam teh salat oge, ngan teu sah kemerdekaan ge ari urang Islam teh salat mah. Teu jadi merdekaana ge. Sabaraha ribu jelema Islam. Tah, berarti masjid kudu dipinuhan. Ku ribuan umat Islam dina mensyukuri anugerah kemerdekaan Republik Indonesia 16 Agustus tahun 45 kitunya lagu teh 16 Agustus tahun 45 isukna teh hari kemerdekaan isukna berarti ribut protes atuh tah isukna teh hari kemerdekaan itu data Israel. Jadi orang priyogi ngabebaskeun panon urang, ceuli urang bisi keneh dijajah ku setan, ceuk setan teh kieu, ibu-ibu cik nginjem panon sapoe mah deuk dibikeun moal. Ari eta sia lalajo sinetron unggal poe. Eta teh salila lalajo TV, salila lalajo sinetron, tah eta panon urang teh keur dijajah ku ngabelaan nganyuk eta TV. Ngabelaan nganyuk pan TV teh eta teh panon dijajah ku setan anteneuna ngabelaan nganyuk pan giliran deuk mayar babelejeng ka tatangga wah kaera kade eta khususna eta anu tukang nganyuk TV wayana geus tepi kana tanggal pembayaran kudu tepat da geuningan ari nya gitu di atawisna para di atawisna ayeuna setan ngajajah ceuli maleuli radio eta teh keur dijajah ku setan ceuli urang dari adan mah weleh teu kadenge teuing pangajian ge hawar-hawar nah leungeun kacurug-curug pan naon sia baeud ka salaki sing horeng teu kabeuli ali curug dijajah ku setan nya kabeuheung-beuheung dijajah ku setan da geus teu nanya pedah kongkorongna dieclok ku salakina teu nanya-nanya pan mitohana teh nah itu
Tanaon wae nu dijajah teh urang teh dijajah diri urang kulit pan beungeut tah dijajah ku Wardah ngarah galawing. Dijajah bibir dijajah kulipen. Dijajah keneh. Asa teu merdeka da can kabelilipen kan gitu. Jadi mengisi kemerdekaan anu hakiki anu sabenerna kurang kudu dirasakeun dina kasampurnaan iman jeung Islam. Itu manya 17 Agustus baeud ka salaki. Tah atawa ka mitoha jalema anu teu wawuh jeung mitoha can mereka. Tah pamajik awewe anu ramutan eta anu alusna mah teu dina kulkas anu bokekna mitohakeun tah ahli neraka teh nu kitu. Ari nu bokekna bikeun eta anu laleutikna ka mitoha cau teh. Eta mah cihangna mah ulah tah anu mitohana dibere sesemperanana tah eta teh ahli neraka. Da indung maneh teh. Nah, gitu dah tanya. Anu, komo kitu mah teukeun ka teu wau ngabaeudan ka mitoha. Mitoha sarua deui menditan ka minantu. Can merdeka eta teh dijajah keneh hatena ku pikiran orang diangon ku setan. Wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Aranjeun kabeh teh aya dina bibir neraka jahanam diangon ku setan, pikiran diangon ku setan, hate diangon ku setan. Mata lebih baik mensyukuri kenyataan, menerima kenyataan yang ada, mensyukuri kenyataan nu aya dibanding jeung ayeuna balaga ku perkara nu masih keneh dina hayalan dina ingetan. Ieu mah karek urang bakal boga milik taun hareup balagana geus teh ayeuna. Kade eta. Nya sombongna mah geus teh ayeuna. Nah maneh lempang teh meni asa gedeg kitu aing deuk meuli motor taun hareup. Meuli motorna encan balagana geus dijajah ku setan. Ari setan teh nu mana teh anu nitah balaga lain balanya. Anu nitah sombong nitah kumaha aing we tah setan mah nitah kitu. Aku mah aing we panon-panon aing, celi-celi aing tah eta setan. Suku-suku aing, leungeun-leungeun aing, samurukna nu aing padahal nu Allah dititipan ieu teh urang teh dititipan ku Allah da panon geus dicokot paningalina mah ku Allah geus moal bisa neuleuh. Ceuli geus dicokot mah pangdengena ku Allah geus bonge. Nya gitu. Suku geus dicokot mah ayeuna kekuatanana ku Allah geus bisa moal bisa ngalengkah paneta. Ceuk setan teh ceuk nginjem suku ka dieu. Nginjem suku sajam atau 2 jam dibikeun moal. Ari eta leumpang luas lewas batur ngaji ya ka mana karep teh dibere diinjemkeun ka ngong teh adan hayya ala shalah da teu ka masjid berarti diinjem setan sukuna bibirna diinjem ku setan ngacablak ka mana meuni eta ari tadarus man salamar geus heuai dia tiap maca Quran mah karek salamar geus tunu geus heuai. Loba alesan ari ngacablak dina golodong. Eta teh bibir sungut diinjem ku setan bari ngabohong. Ibu sok ngabohong tara. Ngabohong teh kieu. Ibu ahli pangaosan sok aya nyeri huntu tara. Kantos aya nyeri waos. Bohong, nyeri gugusi da huntu mah teu nyeri. Peda huntu nancep kana gugu. Teu nyeri huntu mah gugusi nu nyeri. Sabenerna sabab kan katakan katojos kuhun jadi huntuna mah teh nyeri sabenerna. Nah gitu deh atoisna. Teraskeun Bu. Capek teu? Teu ngadengekeun mah da ngomong capek mah. Lah gitu. Nu ngomong capek mah leuh mun deuk di bahanan mah. Aya mah itu. Nah, kode alam aya wae. Tah di atawisna ieu tugas urang sadayana nyaeta lahir hadir di alam dunia ieu teh di antawisna kudu ngabebaskeun diri urang tina kungkungan godaan alam ahadilaikum ya bani adam alla ta'budu syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Eta anu pangkeras-kerasna dina Al-Qur'an wasiah amanatnya. Pertanyaan istifham ingkari anu dina surat Yasin ayatnya
moal aya pangkeras-kerasna peringatan warning ti Allah Subhanahu wa taala sa Al-Qur'an iwati dina surat Yasin eta alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Nah geus janji kaula ka anjeun geus janji karanjeun kabeh ya bani adam he kabeh manusia alla ta'budu syaitan kana ulah dek ngagugu dek ibadah dek anut kasetan. Geus janji abdi teh teu pisan-pisan moal lancar lincil luncat mulang udar tina gali gadang moal ngijing sila bengkok cenah mah bade ibadah ka Gusti nu Maha Suci abdi teh moal dek ibadah ka ari eta pamajikan nu baeud ka salaki lain ibadah ka setan gitu. Ibadah ka setan disuk-isuk tepi ka lohor baeud ka salaki teh. Naon sababna? Sabab eta naon sababna eta perkara dipikaresep dipika cinta dipikaresep ku setan. Rizun min amalis syaiton. Komo anu tepikeun ka judi, mabok, ngadu-ngadu, permainan, kieu-kieu, jisong naon segala rupa. Aya di dinya, aya kabeh. Pokona mah dina rizun min amalis syaiton. Ibadah ka setan disebut ilaikum ya bani adam innahu lakum aduwwum mubin. Ta eta teh musuh anu kudu diperangan ku araranjeun kabeh, musuh anu nyata. Musuh anu nyata berang penting dari cikna si eta mah setan teh ya innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Apa teh artina? Sarua ari henteu mah. Innahu sanyanyana setan yarakum ningali ka anjeun kabeh. Huwa eta setan wa qabiluhu jeung bala tentarana iblis jeung bala tentarana setan min haitsu la tarawnahum nya eta sakira-kira anjeun mah teu bisa ningali ari urang teu bisa ningali ka setan ari setan ningali ka urang ngintip ari dinu poek diintip dinu caang diintip keur pangajian oge diintip we ku setan teh diintip da geus gara retek bujur teh tinggal yang hitut nya geus gara retek terus we ningalian jam ta eta teh naon di antarana setan eta nya. Nah, teu bisa ngintip teu poho ta si setan teh ka urang teh. Ari urang mah kadang-kadang sok poho ka setan teh. Nya deuk meunang belah manana lamun tanpa ayana pitulung ku ayana sakitu urang nyalinung nyuhungkeun pangraksa ka Gusti Allah tina naon? Tina godaan-godaan setan, tina jajah eta awewe anu keur dijajah ku setan da teu seuri-seuri ka salakina atuh. Jam medeuweud we teh isuk-isuk. Jika geus dijadwalkeun tah poe Sabtu kudu manyun sia teh. Poe Senen kudu nyerengeh jadi 2 poe tah manyunna teh jeung Minggu. Gitu. Nah, poe Salasa kudu calangap. Nya dukun ti mana atuh? Nya poe Sabtu, poe Minggu manyun ka salaki teh, tah hayang jalan-jalan meureun. Tah kade di antarana eta teh keur dijajah kumaha cara kemerdekaanna di dinya. Allah Subhanahu wa taala masihan senjata anu leuwih ampuh ngan 2 senjatana naon cenah brand F16 senjata 2 perkara anu dibikeun ka manusia ku Allah Subhanahu wa taala wabil khusus ka umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naon senjatana? Astagfirullahalazim. Kahiji istighfar lamun pamajikan loba maca istighfar da moal muruk sunu atuh bimoli bibir monyong 5 cm. Nah, moal muruk sunu muruk kadang kumaha ibadah teu bisa atuh seuri-seuri ka salaki. Hiji. Moal kayak astagfirullahaladzim. Kemana dek jang kemana si mama itu nuju di kamar nuju ngaos istighfar. Aduh ini lucu anaknya nuju baca istighfar. Ayo made kemana si mama itu keur murang mareng kumaha ieu masih mama murang mareng jeung murang mareng. Dek kemana si mama keur ngaos istighfar di kamar si mama biasa. Astagfirullahaladzim hartina teh ya Allah mugi Gusti ngahampura ka RT hartina teh kitu teh. Salah lemur dipangmacakeun dipangmentakeun hampura ku eta awewe ta eta merdeka awewe nu maca istighfar. Sareng kadua
Oh, la wa kalimah la wa la ilaha illallah. Al istighfar wa zikrullah la ilaha illallah. Naon la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ujang hampura ibi mah teu tiasa ka masjid poe Sabtu teh. Ujang hampura ibi mah teu tiasa ka masjid poe Minggu teh. Naon wae di bumi eta we ibi mah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Langkung sae. Bahkan dina sabaraha ngariwayat saya kene dikir, saya kene ngalobakeun dikir, ngalilakeun dikir daripada ngalilakeun ngadu Allahumma sholli wa sallim. Amin, amin setengah jam teu bikeun ka ngelai. Lilakeun mah dikir lain ngadu. Lain ngadu dililakeun ari dikirna saeutik. Nah, cenah ceuk malaikat ari sia cenah ari dikir saeutik ari ngaduha lila kaera ari menta meni loba ari dikirna saeu padahal kaera cuma malaikat teh. Nah dikirna sing loba la ilaha illallah kalimah disebut teh kalimah thayyibah kalimah kemerdekaan nah eta anu can ikhlas macana berarti can merdeka berarti anu can ikhlas macana eta can merdeka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dua senjata kahiji sok ayeuna orang sunahkeun beos disunahkeun ngartos ibu bahasa Sunda ngartos nya tadina mah ku bahasa Inggris ngan moal ngalarti nini tos orang sunahkeun nya ari setan pernah maca istighfar teu berarti lamun urang dia nu teu maca istighfar alas ya tuh cek si ibu eta mah. Nah ari setan pernah maca la ilaha illallah teu gitu atuh sunahna teh. Berarti lamun urang dia ngamaca la ilaha illallah berarti eta teh ngusir atau ngalawanan can pernah setan can pernah maca la ilaha illallah. Setan mah komonya berarti ya Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Naon disebut teh? Sayyidul istighfar. Bisi kieu saurpun guru mah kieu teh bisi urang teu kaburu wiridan lamun tos salat. Lamun urang teu kaburu wiridan unggal tos salat. Tos salat teu kaburu wiridan anu teu wiridan monyet sia. Ibu daek boga salaki monyet. Tah salaki ibu nu tara wiridan teh monyet. Sia dicakar sia so. Ngan saurpun guru kieu upami eta wiridan teh setengah jam ya. Heug urang teh teu kaburu misalna atanapi aya prayogi da seuseurna mah aya prayogi teh nya dan teu ari ngahaja-haja ngaleos malikum leos. Baca we eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Saeutik tapi hese nalarna insyaallah di dieu mah tos kata lalar sawareh. Sawareh Allah mantar robina we wungkul ka ditu. Nah, eta teras we moal jadi masalah, moal jadi doraka wa pedal, moal jadi tarawirida. Naon cenah kunci dasarna? Heuh nu tadi cik ari setan pernah maca eta henteu? Henteu setan mah Allahumma anta rabbi nun Allah ya Allah Gusti teh pangeran abdi. Nah, setan mah teu pernah maca eta. Nah, naon wae perkara anu teu pernah dibaca ku setan, kurang baca. Nah, gitu. Kumaha cenah atur ari setan maca naon cenah lamun tas salat? Setan mah lamun tas salat nu dibacana kagorengan batur. Tah lamun kagorengan batur teh ieu teh karek kagorengan batur teh ieu
Ketamahan sok. Jadi diiklankan kagorengan teh diiklankan ku setan. Tah setan tara salat sedengkeun Allah manutupan kana kagorengan batur, Allah manutupan kana kawiwirang batur. Ari setan mah tara ditutupan saja. Berarti lamun urang dieu ya anu osok ngawiwirang batur, nu sok ngomongkeun kagorengan batur, nu sok ngomongkeun kakurangan batur, berarti eta teh ku Allah babaturan setan. Berarti can merdeka disebut nate naon company. Jadi urang dieu ngilu kabeulana. Disebut nate naon company naon teh. Ya gitu. Jadi disebut nate salah mendolimi diri sendiri sarua jeung mendolimi negara sorangan didolimi. Nah kira-kira teh dolim lamun di lemur ieu masjid aya sabaraha hiji aralus tapi tara ka masjid tanu kitu company teh anu tara ka masjid teh company. Jadi ngilu ka setan teh disebutna teh ade dataina adan gitu ya. Jadi saya cokot deui panon urang ku kalimat thayyibah la ilaha illallah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kadewe bisi kieu ta salat teh maca eta da bae cenah da meunang maca eta wungkul ge balik ke geus langganan maca eta teh. Lain kitu maksudna di mana urang aya kaperyogian eta mah. Aya kaperyogian teu kabujeng wiridan ngilu kapun guru misal tah ku eta bacana. Jadi supados ayeuna mewakili eta tetos mewakili wiridan anu sanes misalna kieu urang teh pernah di papagahan wiridan nya titah wiridan ku ajengan ditulis malah mah puasa 3 poe wiridan nginum lagi kudu cai herang gitu nya kudu cai herang mutih malah mah. Tapi teu bikeun ka ayeuna teu kalaksanakeun. Di mana teu dilaksanakeun teh doraka ka guru teh. Ku guru dititah puasa tapi urang teu puasa. Ku guru dititah naon misalna wiridan tapi teu diwiridkeun ku urang teh. Ijazah kaunggal ajengan dibaca henteu paingan sia hirup sia anger wae. Gitu. Caritana dibere wiridan paragi ngarah babari rizki tapi teu diwiridkeun akhirna hutang ramai. Aku mah cenah lamun kitu doraka ngan lamun hayang ulah doraka baca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Termasuk anu cager, anu beunghar, anu deukeut, anu jagjag, anu salse tapi teu mantog kana pangajian. Naon alasanana atuh? Nah, alasanana hore. Nah, daripada hoream teuing, baca we eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta sareng saterasna ulah dugikeun ka ayeuna rugi naon maju kena mundur kena rugi pedah teu ini rugi pedah teu maca gitu. Eta teh sayyidul rajana istighfar anu asli nama setan can pernah maca eta itu bisa sieun setan teh poe eta teh saacana setan teh jadi karenasan simkuring nerangkeun bab setan nya tapi ieu mustami ningarali wae ka simkuring ieu teh curiga aing mah tong ningali ka dieu atuh ari nerangkeun setan nya ayo ke eta gitu setan teh nah gitu bisi kitu alah jadi
jadi nerangkeun da kitu resikona anu caramah mah lamun nerangkeun sodaqoh ciga yang dibahanan padahal nerangkeun setan ciga si eta setan teh lamun nerangkeun pahala ganjaran ciga pangganjaranana nah lamun nerangkeun surga ciga ahli surga cik ibu ari di surga aya rokok teh aya nya naon wae perkara anu dipikahayang aya di surga mah walakum fiha ma tastahi anfusuhum sagala rupa anu dipikahayang aya rokok aya teu aya ibu ari seuneuna ti mana tina neraka beureum nyungut heula gitu nah nya mangga atuh nu ngarokok atuh mangga nya eta mah ngan ieu rokokna terese Bu Haji ya anu nah gitu kudu diganti isi ulang pasep buku dah galon nah gitu dia tadi iya orang priyogi ngabebaskeun diri tina udagan jadi target operasi setan TOS target operasi setan targetkeun ku setan teh tuh ibu-ibu urang ditu sok cenah gara roda siap tapi orang kudu siap senjatana teh naon istighfar senjatana teh deui naon zikir ka Allah zikrullah la ilaha illallah eta senjatana ibu dua perkara anu bisa ngusir kana setan eta keur ngajajah para ibu sadaya diatawisna kanggo ngabebaskeun diri urang tina ngabebaskeun teh kieu ibu maksana ulah di naon wae anu ngajajah ka urang teh sakumaha anu pernah diaos di dieu ku simkuring sareng mama kapungkur ka Mama Haji almarhum mudah-mudahan ajaranna aya dina kabahagiaan nya eta musuh atanapi anu ngajajah ka manusia teh aya opat kahiji nya eta musuhna teh nafsu anu jadi kendaraan setan nafsu eta dijajah ku nafsu keheul we kana naon kana caang ku caangna poek ku poekna boga ku bogana teu boga ku teu aya ku aya datang ku datangna eueuh ku eueuhna aya ku aya eta keheul we tah eta teh dijajah dirina ku setan anu kuduna mah ibadah teh ka Allah ari ieu ngagugu teh ka ari dijajah teh ngagugu na teh ka setan jika urang dieu ngagugu kawalana gitu ngagugu kawalana disebutna teh eta teh dijajah cek walana kitu lain dilawan ari dilawan pan ele eta si bule teh nya cek setan kitu kahiji keheul atanapi amek atanapi nyaeta anu ngajurung kana naon kana takabur ngajurung kana kasombongan rasa aing eta kasombongan eta teh nya kedah dinaon nyaeta kedah disalametkeun atanapi kedah diperdekakeun jiwa urang hate urang nyaeta diri urang kunaon ku istighfar Astaghfirullahaladzim La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Garuga. Salalaur. Nah, nya eta supaya ayeuna aya dina kamardekaan batinna nu kahiji eta nafsu. Anu kadua nyaeta epan, nyaeta kahayang. Anu kadua kahayang oge epan di sana hayang. Naon cenah eta hayang ka kidul, geus ka kidul hayang ka kaler, geus ka kaler hayang ka kulon, geus ka kulon hayang ka wetan, geus ka nu beureum hayang ka nu hejo, geus boga nu hejo hayang ka nu koneng, geus ka nu koneng hayang ka nu bodas, geus ka nu bodas hayang
Pokokna mah kumaha we asa ngaji mah asa tepikeun ka asar. Geus kanu boda, geus kanu teuas. Hayang kanu hipu, geus kanu hipu hayang kanu meusan. Nah, geus boga hayang boga loba, geus loba hayang loba pisan. Geus loba pisan hayang panjang umur sieun paeh. Tah kahayang teh ngajajah. Dijajah manusia teh dijajah ku kahayangna. Tah geus boga roda 4, hayang boga roda 6 gitu ya. Geus boga roda 6, hayang boga roda 10, hayang boga nu hiber, hayang helikopter atuh. Nah, ya eta. Jadi gawat ku urang salametkeun eta diri urang tina kahayang, salametkeun tina kahayang. Can hayang ayeuna nyampurnakeun iman, nyampurnakeun Islam, nyampurnakeun iman ku cintana ka Allah ka Rasulullah jeung ka jalmi-jalmi anu soleh nyampurnakeun Islam nyaeta ku syariat. Eueuh syariat saluhureun sekali deui eueuh syariat saluhureun salat. Ieu nyareatan budak cenah ieu ngarah bager ku salat. Lain katanya ka ajengan dibere cai dina aqua diasupan kertas salat henteu nanahaon. Eueuh syariat saluhureun ayeuna cenah ieu tempat hayang rame salat sing balik. Naon sababna? Nyareatan tulukeun ka meuli kain di tulisan ku Arab. Terus ayeuna ari salat henteu, salat subuh kaberangan. Awas eueuh syariat keur paragi ngamajukeun ta tukang warung ta kalaka aksara Arab we ditaplok-taplok dina panto kulit mencek. Terus ayeuna teuing anakna teuing kade ari salat henteu, ari salat disapirakeun kade eueuh syariat saluhureun salat kade. Nah cara meni keras-keras teuing lain keras da memang sakedahna diterangkeun lamun teu hayang kalangsu gitu. Lamun teh diterangkeun bakal kalang. Ieu cenah kumaha ieu disareatan cenah urang sareatan cenah ieu panyakit cenah ka dokter cenah ka ditutup we dirawat diingpus anger teh salat mah deuk cager belah manana. Da moal aya dokter anu nyarek salat mah sugan ibu ulah salat omatnya. Aya teh dokter anu kitu di rumah sakit. Ibu ieu obat leueut kade ulah salat ibunya. Moal aya ibu. Sok ayeuna salat tong kaliwat dek nyareatan naon deui ayeuna urang teh hoyong seueur naon hoyong seueur followers naon ngaranna teh follower hoyong seueur anu ieu anu misalna hoyong seueur pendukung nya anu ngagib misalnya salat sing bener teuing dina tai kotok teuing dina naon. Alhamdulillah aya nama geuningan aya kegiatan urang oge nya urang dia oge ibu-ibu sok tai kotokan tara. Tai kotok naon? Salat sing bener ieu mah batur adan batur qomat ieu tai kotoka tai kotokan. Kade ieu nya. Jadi eueuh syariat kanggo mencapai kebahagiaan dunia jeung akhirat, kasalamatan dunia jeung saluhureun saking ku penting-pentingna salat ibu dugikeun ka parentahna ge henteu diparentah teu ditalatahkeun ka malaikat Jibril ku Allah teh langsung Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil ka langit kanggo naon tah lohor asar maghrib isya subuh teh di ditu teh di mana di langit dina waktos diisrakeun sareng dimirajkeun anak Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat saluhureun salat bu kabeh syariat sanapeun salat termasuk ayeuna jampe harupat geura gede geura lumpat sia lumpat ka mana batur salat dia kalah lumpat. Tah deh budak hayang soleh awak hayang sehat rezeki hayang ngagolontor ku salat laras kitu laras teh atuh moal dionang deui ari tereres mah gitu ya. Tah kareresan kitu ya kayaknya kanggo mencapai ayeuna kemerdekaan tadi teh kabaya teras atuh ayeuna keur nga-backup kahayang ngarah teh loba teuing kaha ieu mah geus dikerik hayang halis teh hayang jeung
di nu handap nu kelek dikerik dikelek. Kelek mah dicabut ibu sanes dikerik kade. Nya. Geus beli bleaching geus naon. Nah, di antawisna utamakeun masuk salat. Nah, di antawisna. Nah, anu salajengna nyaeta musuh anu katilu anu perlu diusir penjajahan anu ngajajah kana diri urang teh nyaeta dunya harta. Dunya ibu dunya maksudna dunya teh harta teu ngajamin ibu loba harta senang teu ngajamin pedah loba harta terus bahagia henteu jadi samping merosot teh ieu aduh nya keun bae enggak ada Pak gurunya ya sekali deui ya harta pedah ayeuna lega sawah hayo senang ribu lega kebon loba jalma anu katini kalah kariwuhan kudun lain mereka senangan pan eta ge nu lalieur teh ayeuna teh loba pedah nganyuk motor hese keur nyetoran eta naon ari anu teu kudu nyetoran dijual hayo nganyuk nu halus tah eta teh disebutna teh ngajajah ka urang keur ngabackup naon salat tepat awal sareatan hayang hirup hayang robah nasib ku salat lain ku naon hayang robah nasib mah dan anu dicicil mah teruskeun ngan ulah poso salat dina awal waktu alhamdulillah di urang mengpeung keneh aya anu nungtun sok aya nu ngadangu nu adan di dieu eta nu nungtun teh nu ngabejaan saha jalma anu nyapirakeun kana salat maka bakal disapirakeun ku Allah disapirakeun pokonya nyapirakeun kana salat nyapirakeun salat lohor panas ku panasna ya tiris ku tirisna salat teh ari panyakit ngahalangan teh kana salat nyante pek kada gering mah da salat pek kada gering mah aing mah salat mah kahalang ku gering kitu kudu teh jalma iman mah kuat Allahu akbar subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu aku ieu pamuda diputuskeun cinta ku awewe tukeun ka teu salat ari sia hayang jadi bagong diputuskeun cinta ku kabogoh nah ada teu salat nah matak naon jadi kuduna teh beuki giat ayeuna da urang mah cenah geus puguh jelema bodoh komo nu bodoh kudu pangheulana da urang mah jelema doraka komo nu doraka kudu pangheulana salat mah ieu mah abong disebut jelema doraka kumitoha da teh ka masjid atuh kana komo urang jelema bodoh jelema naon bolokot loba dosa bantangul bedegul komo kitu kudu pangheulana anggur mah bersihan karpet atuh naon sababna kanggo ibadah kanggo ukuran ibadah ayeuna kanggo ngunag level nabi level rasul level wali level kiai moal kaudag urang mah memeriahkan we atuh memeriahkan ngaramekeun mas da jadi juara mah atuh pimanaeun hanya jadi juara sa RT ulah aya eleh meunang alus jeung goreng maknya aya bapak-bapak make anerok aya lumpat di jero karung maknya aya naik di leueuran heula kaciri peditna teh aya mere di leueuran heula kudu naik eta tapi da teu naon eta oge tepikeun ka nu dihandap digaleuy kudu di luhur pikeun ka guyang leutak ceuk paribasana balik dicarekan ku inungna nah sia teh nanaonan atuh tapi inungna teh keun wae atuh mamah memeriahkan gitu kan memeriah nah sia salat teh teu balik memeriahkan we aing mah atuh ya nah ngaji teh bet kitu da lain pidato eta mah lain pangaosan ieu mah memeriah kadarasan Pak Ustad nuju laleson istirahat pangitanya kanggo engke wengi tah sim kuring ka dieu wayahna cenah atuh itu sim kuring ke laleson heula istirahat heula nuju aya ieu benernya Pak Ustad kadarasan guru sarayana sim kuring mah di dieu ya memeriah nu penting tapi kaas nu penting balik ulah lengle lengoh balik mau ulah le nya atas asap aja tak aja
nya teraskeun anu ngumpingkeun raos ngumpingkeun bari ngelepus ari sim geuring mah teu bisa udud-udud acan eta aduh kumaha nah tapi keun bae nya keun bae jadi anu ngajaja anu teu diukur ku harta kebahagiaan mah Bu kebahagiaan mah teu diukur ku harta banda teu diukur ku pangkat kebahagiaan mah asal ningali pamajikan solehah daek seuring ngasongan cai ka salaki beunghar ibu jelema mah ieu mah kumaha asal ayeuna awak sehat pamajikan soleh anak hormat kana jadi indung bapana beunghar jelema mah tah eta kabeungharan di dunya encan kabeungharan di akhirat naon cenah ari kabeungharan di akhirat kabeungharan di akhirat mah bila mana hiji jalmi pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi 88,88,88% jalma nu asup surga lantaran hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 88%, 88%, tah jalma asup neraka akibat mung papanggih jeung Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabeungharan di akhirat mah tuh kamardekaan di akhirat bila mana urang pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasul hoyong. Karek hayang batur mah reungeus. Nah, gitu nya. Atuh karek hayang ya mah. Mudah-mudahan urang sadayana pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ieu pangaosan jadi saksi kana hoyongna urang bahwa urang teh kalebetkeun jalmi anu hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim in qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma yaqnaqulu qulu rajana min kulli khairin wa jama'al far wal usulu ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim ya rabbi sholli ala Muhammad ya rabbi sholli alaihi wasallim teng 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 nah eta ngomong enggak nah kayak tama ubar tunuhna nu katana mah ngarah tereunutan irama ieu gamus luar ieu luar nagreg teng 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 nah gitu nya. Nah, jadi hoyong pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saha nu bakal pepenak sareng Kangjeng Rasul? Anu sok tawasul Al-Fatihah. Lah Kangjeng Rasul kirimkeun Fatihah. Kangjeng anu sok maca salat bakal pepenak sareng Kangjeng Rasul bakal numpang seueurna maca sholawat numpang seringna tawasul maca Fatihah eta bakal pangpayuna pepenak sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Upami dina pangaosan anu pangtebihna bakal pepenak pangpayuna sareng Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadi dia anu pangtebihna saha anu pangtebihna? Ya urang mana ya? Ya urang mana ya? Itu pada Samarang Surupan jauh mana? Cikajang Kajang Surupan pada larang tas pada larang nya tinu tebih tinu caket mangga aman kitu nu tebih ari nu tebih dongkap ta ti Surupan ti Cikajang ti Samarang ti pada larang eta ta ieu ti Cileles nya ari nu deukeut tah ieu anu bakal pangpayuna pepenak sareng Kangjeng Rasul eta anu pangtebihna pan maksakeun nya alhamdulillah ulah ngiri ulah sirik ibu urang Cisurupan tah bakal pepenak heula atuh sakedap ieu lah marosot ieu sarung marosot deui aduh nya sok atuh nya nya bisi kadodoran mangkaning di salempak hungkul tah salajengna ieu anu katilu
nyata anu katilu ngajajah teh dunya gitu cek ibu dek naros mahal mana Ali jeung curug mahal mana Ali jeung curug mahal mana kongkorong jeung beheung sodakohkeun geuwat kongkorongna terima ari mahal keneh beheung mahal keneh mahal mana sapatu jeung suku ya mun bingung teu boga sapatu bingung teu boga sendal tah suku leuwih mahal tapi suku anu dipake ngarengkah ka masjid gitu atawisna nya tadi atawisa kitu Bu nah kan bae di ieu keun we ieu mah hitung-hitung ngarukiah diri sendiri gitu dari rukiah ku batur mah kudu mayar hitung-hitung ngarukiah awak sorangan mahal mana motor jeung suku so ngabelaan amuk-amukan hayang motor suku maneh syukuri heula ya Allah alhamdulillah batur mah nya gitu batur mah boga senal boga sepatu tapi eueuh sukuan kumaha aya ngadae boga kacamata tapi panonna teu bisa beuntak kumaha nah eta istilahnya mudah-mudahan atuh sekali deui urang sing ulah kajajah kudunya sakali anu kaopat nyaeta syahwat eta hayang anu amis hayang anu hasem hayang anu amis hasem misem nah hayang anu naon ayeuna hayang anu bahenol syahwat eta syahwat dina tuangeun ibu geus dibere nu hipu hayang nu teuas dibere nu lada hayang nu ti mimiti ayeuna basreng naon deui ti cireng citul naon deui eta syahwat tungku tina makanan eta syahwatna sabaratus syahwat tepikeun ka klik Shopee klik ayeuna naon Tokopedia ti syahwat tina pakaian geus boga anu gegeberan hayang boga anu barungsat era anu barukat geus hayang boga anu syahwat eta Bu syahwat eta teu cukup ku hiji teu cukup ku ngarasa kene ieu lamun ayeuna dahareun geus teh nyayur jajan bakso ari sayur dipiceun akhirna mah eta awewe lalaki syahwatna teh ka awewe geus dibere nu eta hayang nu itu geus dibere ya saalus-alusna ge jukut hejo nu tatangga rumput tetangga lebih hijau salimut tetangga lebih naon lebih dah hejo oge atuh nu batur gitu maneh ke nu batur da saeutiknya bedana jalma anu geus merdeka jeung nu encan anu encan merdeka mah kieu teh ieu teh ieu teh nu batur ngan alus berarti can merdeka nu batur ieu teh ngan alus simut teh gitu ari anu geus merdeka mah kieu anu geus merdeka mah kieu teh alus ieu teh alus nama alus ngan nu batur tah geus merdeka teh eta mah nu dahareun batur ari anu aya serat gajih babi eta berarti dahareun ngeunahna mah ngeunah heuh da pikaresepeun ngan nu ngan dahareun batur ieu teh teu ngeunah ngan urang gitu teu naon bae nah kitu nya jadi di atasna alusna mah alus nganu batur eta supaya merdeka jadi syahwat eta kudu diatasi kumaha cenah atuh piraku diwiridkeun alusna mah alus nganu batur piraku wiridana kitu haji gopur kawani lapur piraku deu kitu wirid nu tadi teh wiridana mah astagfirullahalazim da alus oge da nu batur astagfirullahalazim kitu nya ulah kieu nu batur ngan alus nu batur ngan alus bae da alus gitu ya nah gitu nah itu syahwat eta dahareun batur pakeun batur ti pakeun urang Islam nu mana dahareun urang Islam nu mana nah gitu nya
Terus ayeuna hiburan nu islami nu mana? Mudah-mudahan ieu pangaosan sajabina ayeuna ti urang mendekatkan diri ka Allah Subhanahu wa taala oge ngaramekeun kana agama Allah innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Sakitu wae anu kahaturkeun mudah-mudahan aya manfaatna bahwa pangsae-saena jalmi manusia hidup dalam dunia ieu anu manfaat keur anu sanesna anu hadir dina ieu tempat sadayana dosana dosa alit dosa ageung dihampura ku Allah Subhanahu wa taala anu teu hadir oge dihampura ngan sawareh dihampurana henteu kabeh atuh naon nya sawareh dihampura anu teu hadir mah anu hadir mah sadayana dihampura ku Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan aya dina pangraksa Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal alamin. Wallahu khairun hafidhahu wa arhamur rahimin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sajam